matak jalma di alam dunia teh dibagi 3 golongan. Punten parulah ieu mah pamendak adieu nu bodoh. Jelema di alam dunia teh kahayangna teh aya 3 golongan. Hiji aya golongan jalma anu jagana hayang ka neraka. Hayang ka neraka. Entong nyebutkeun piraku. Matak Allah nyieun neraka ge bilih aya nu haroyongeun. Moal aya nu apalin kana tujuan jelema iwati Allah nu nyieunna. Itu Allah apalin ka jelema nu hayang ka neraka, matak nyieun nerakana ti heula. Itu supaya datang ka ditu teh tinggal brus we teu kudu loba omong. Nya. Kadua aya jelema nu hayang ka sawarga. Itu nupang lobana jelema nu hayang ka neraka ongkoh, nu hayang ka sawarga ongkoh, tak ieu nupang lobana mah. Lamun ku logika mah piraku entong piraku dan nu ditingali ku Allah makarya. Istilah bahasa kolot baheula lamun melak cengek tong ngarep-ngarep buahan tomat, komo buahan cau amon mah. Nya teh Pak. Itu amun jalma hayang ka sawarga salat tara puasa batal wae, zakat lebar da meunang bangga, munggah haji sieun teu balik deui. Jelema nek hayang ka sawarga jurusan mana da? Moal dicare ngan lamun jalma nu kitu hayang ka sawarga kawas melak cengek hayang buahan cau amon. Aya jelema nu hayang ka neraka loba. Cirina jelema nu hayang ka neraka nu kumaha nu digawena lempeng. Mun bahasa santri mah disebut tauhid. Teu euneuh kalindungan, teu kedag kaanginan. Lurus pagaweanana. Eta jelema nu hayang ka neraka. Itu maling, mauk, gaplek, kitu we digawena teh tara salat ongkoh, riweuh. Nya ada digawena teh ada ongkoh. Nya garelut teh. Eta ka nerakana moal susah. Malaikat oge nuliskeunana teu rudet. Gitu. Malaikat atin nuliskeun jelema nu hayang ka neraka mah. Dina korsina ge bari euneuk-euneukan salah. Ente bingung. Pageuh he balpena jeung malaikatna, balpen aing teu maju ditempo teh paeh jelemana. Cek malaikat paingan balpen teu maju. Da eueuh deui. Gitu.